آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sarean itu. Ada ngaji perek sare, mereka sare mah itu di hotel. Masuk ke di gerang ngaji. Ya, Pak Ustaz. Baca surat Al-Maun. Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin Lu benar. Alladzina hum yura'un lu benar. alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Makana kene ngaji nu bener, ngapalkeun lain sare. Kan biasa lila meureun Lila, justru lila kita kudu ngapalkeun. No enak balik. Balik ulah begadang we, olok sangu, karunya ka indung. Ya, Pak Ustaz. Siap. Di mah nyangut teu? Henteu, nyangga sia ditu. Ada ulang ngaji. Oh, siap. Berapa saudara? Beladilan. Nah. Geser tuh, geser. Jaga jarak. Nah, jaga jarak. Sok baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Shadaqallahu iya ngaji mah. Ya, Pak Ustaz. Pinter. Emang tadi buka we kos nu buka buku, maca henteu. Sawo deui Pak Ustaz ieu teh. Nah, terus sudah nama balik lah nya. Ya, Nah, langsung balik ulah nongkrong lah nya. Tong po salamkeun ka Umi nya. nya siap Ustaz. Nah, terus lah. Yuk. Nah, kalian arealan teh ngaji di dieu ti umur berapa tahun? Di umur 3 tahun Pak Ustaz. Di umur 3 tahun. Ari ayeuna Ayeuna umur sabaraha tahun? 20 tahun Ustaz. Ari ngaji geus ikro sabaraha? 23. Ngaji puluhan tahun ngekarek ikro 3. Iya Pak Ustaz. Aduh kumaha ieu. Nu lain mah nu ngaji karasa tahun 2 bulan oge geus kana Quran, geus hatam Quran. Ngaji naon hungkul atuh? Atuh ieu we Pak Ustaz. Sok keur buka. Mana Pak Ustaz? Nah, baca nu ieu. Di luhur. Oh, di luar. Pak Ustaz ini nyekel palu wae atuh. Di luhur, sok lawan wae di bacaan teh nya. Nu mana Pak Ustaz? Sok baca. Oh, sya'a. Ampun Pak Ustaz, ampun. Khosa'a. Iya Pak Ustaz. Oh, siina. Nu iya bacana jadi lawakan nu iya. Oh, iya Pak Ustaz. Ngaji puluhan tahun ngaji masih kana kieu. Oh, si A. Oh, si A. Nu bener. Oh, si A.
Siena tuh kurang benang siena. Khosyi'a. Nah, terus Khosyi'ina. kenapa jadi kasih ina? Anak Pak Ustadznya, Ina tuh nya. Sok benar. Khosyi'ina. Benar. Khosyi'ani ati. Bener, baca Iya. naon ye, Oh. huruf naon ye, maneh mah baca lagaan yang ikrotilu can bisa macana ngaji puluhan tahun. Pak Ustadz itu. Nah, naon hungkul ngaji itu? Biasa Cuma gitu 3 aja, tahun. Bolak-balik Pak Ustadz. Hah? Bolak-balik. Balik ke mana? Eta, Oh, ke bener lah. Pak Ustadznya galak. Sancan ngaji ye mah malah bisa balik. Nya. Ayo aja Pak Ustadz. Udang. Tan, iya baca. Mana? Iya. Ya huruf naon? Ba, Ya, ta, ya. sa. Iya mah sa. Sa. Ya, sa. Bata, Can benang. sa. Can benang. Aduh, Pak Ustadz. Bener. Alik balik mah. Balik Pak Ustadz. Hah? Di imah can ieu. Can ngumbah. Banyaknya jalan nu bener. Batasa. Batasa. Bener. Batasa. Iya huruf naon ye? Sa. Kandap. Mana? Mana Pak Ustadz? Ya. Saaba. Sabata. Sa. Sabata. Sa. Sa. Oh, eta terus Ya aku Pak kan. Ustadz kumaha? Coba Pak Ustadz tela. Mana buka sopanan nih tanya. Maaf Pak Ustadz, maaf. Oh, baca. Ini mana Pak Ustadz? Iya. Sabata. Batata. Baasa. Lu benar macana. Mana bisa nyebut huruf sa tuh sih? Sa. Masuk. Baasa. Sa deui. Baasa. Lu bener. Batata. Baasa. Ataba. Sabasa. Hah? Sa. Sa. Umur berapa na umur? 20. 20. Nya, 20 ngaji masih kena kieu. nya atuh Pak Ustadz. Kenal ka huruf sa. Sa doang. Sa. Can benang. Sa. Can benang. Sa. Can benang. Sa. Terus Sa. sokona sanca sa benang mah mana malah ka menang balik. Sa. Mana malah ka menang balik. Sa. Ayang balik, Bung. Ayang Pak Ustadz geus tuluy panonnya. Sok apa kenala? Sa. Can benang. Sa. Can benang. Sa. A few moments later. Kalah kasare budak kita ngapalkeun kalah kasare. Tuh balik aing Nah, budak nu kieu mah lieur. Masih dono ajan yang mata tunduk kana gitu iya budak saha sare di dieu udang subuh udang teu ari maneh Ari ieu Pak Ustadz teh mana nya, Mang? atuh teuing mana nyaho Duh, urang. maneh kulang sare di dieu Ieu ditangapalkeun sa ieu teh. ya bu subuh lah ieu geus jam berapa Duh, ajan lah ieu bu kemana Pak Ustadz nya? Aduh.